Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jayeng Rana. Saya sedang berada di Kecamatan Indihiyang di lokasi situs Purbakala Linggayoni, Kota Tasikmalaya. Jadi di sini suka ada setiap tahun acara kegiatan nyapu kabuyutan. Jadi nyapu kabuyutan ini kita menunjukkan bahwa kita ingin melestarikan budaya yang ada di Sunda khususnya, dan lebih khususnya lagi di Kota Tasikmalaya di situs Linggayoni. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh yang membuka tempat ini, yaitu Raden Agus Wirabudiman, yang nanti akan kita wawancara. Bagaimana awal mula situs Linggayoni ini dibuka oleh Raden Agus Wirabudiman. Terima kasih. Sampurasun. Lampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ya biasa ditampi ngiring haub di kegiatan nyapu kabuyutan panginten masa panginten simkuring hoyong aya pertarosan mugia obrolan urang ieu tiasa bermanfaat kanggo para penonton di channel ieu panginten perkawis awal mulana aya kegiatan nyapu kabuyutan panginten ngawitan aya nyapu kabuyutanana panginten tina nyukruk milari asal usul tutunggul ka karamat ka makam gitu. Kawit nama tidinya salaresna kan mersihan makam, mersihan tempat-tempat anu disucikeun. Itu kan urang sok terbiasa ku budaya sasapu ari unggal bade lebaran atanapi bade lebet sasi saum sok aya gotong royong di hiji lembur mah sok bebersih, mersihan makam gitu kan. Itu terus ilahar di mana-mana budaya Nusantara seperti itu. Panginten kawitna mah tidinya asal usulna kebiasaan bebersih, mersihan tempat makam-makam indung bapak kolot urang buyut bau jangan wareng gitu. Kawitna mah tidinya. Kita neraskeun budaya nyapuna teh didinya. Saparantosna ku simkuring dicuk-cuk ngawit kadieu jarah ternyata di dia aya nu namina Linggayoni. Simkuring teu apal namina mah kapungkur teu apal naon pokona mah dina pitunjuk teh gitu. Katingal aya batu mustika we teu apal secara akademisina eta teh lingga. Estuning tina perjalanan spiritual, tina transenden lah gitu. Kok orang kedah menakan nunamina batu tapi bulu saya sama sekali simkuring teu acan aya cuk-cukan referensi mengkaji anu namina lingga perlinggaan teu acan. Nah, karena berjalanan tina kebiasaan jajarahan, mersihan makam, kawitna tidinya. Dasar aya rasa boleh budaya atanapi makom-makom patilasan di tahun kapungkur tahun 88 bener ngawitan teh. 88 mah selami pisan puluhan tahun yang lalu. Ngawitanna di tahun 88 ngawitan nyukruk maka pamili Linggayoni ieu tahun sabarata. Kapenak lah kadia nyata tadi margi ti tahun 88 teras milarian perjalanan karamat makam-makam karuhun pituduh tipun guru oge panginten kan gitu jig cenah kaditu kadia kayak gitu. Nah, nu akhirnya pun guru ngantunkeun nya didinya mah panten kedah mandiri. Laras kedah urang. Dina kemandirian rasa ditinggal kuno janten guru pantennya ku kolot urang sepuh nya pang bebenyo nana teh panten dipasihan impenan transenden ningal batu cahayaan gitu ningal batu nah batu teh sore teh buleud sae teu acan ngeuh karena istilah nami lingga gitu nyawe miwarang aya rerencan nu dihanap mantri gitu kan mantri pilarian ieu karasan anjeunna hoyong ngiring mengkaji diri lah gitunya. Tapi di pasihan tugas heula sameme dimuhunkeun ku simkuring teh nya anjeunna milarian nya kapenak lah di Gunung Payung kawitna mah. Mohon anu di ieu nya. Mohon di Karangjaya. Nah, kapenak cenah aya batu kieu sesuai petunjuk tapi cenah abi menakan deui cenah ieu. Naon mun teh mah nuju mukaan dina internet kapenak Linggayoni. Dan misalkan lingga payung, lingga model kieu di Gunung Payung aya teu na internet.
penasaran tapi nu kabuka kalah Linggayoni gitu muhun sami-sami lingga akhirnya teh tidinya teh panginten Kang cenah ieu kapanak akhirnya sumping karo rompok laporan tahun 2012 wah lama pisan 2012 kapanak geningan sami kayak jantan bingung tah jarah teh bade ka Gunung Payung heula anapi ka Linggayoni heula disurvei heula gitu kan bingung urang teh satiasa penten tafakur ngadeheus deui ngadoa Gusti nah Linggayoni teh ieu teh anu sae anu awon kapungkur emutan masih kitu margi maca dina naon maca dina literasi nalika nuju milarian referensi pamantri mohon di Gunung Payung teu aya nu kapenak referensi seratan geunaan Linggayoni nah nembe didinya nu namina Lingga abdi ge di wartosan kudu survei margi abi kan miwarankeun pilarian batu nu kieu ternyata itu nami setelah di Google ku anjeunana Kang namina teh Lingga gitu tapi nu kapenakna Linggayoni literasina aya literasi Gunung Payung teh can aya can kabuka gitu can aya akhirnya dibaca lo geningan peninggalan agama Hindu kan gitu kan terus distorsi gitulah agama Hindu jadi Islam dari urang mah Islam urang Hindu akhirnya kan terjadi naon namina teh sudut pandang urang pada waktu itu gitu tapi urang terus karena terbiasa urang nyukruk di salapan pengkajian diri kehakikatan hidup manusia bahwa seluruh manusia itu terlahir ke muka bumi bukan dasar dari rencana dan keinginan ketika kita hadir di muka bumi ke rupa-rupa warna ngaran agama ngaran naon wae si nama sarua kene boga rohna boga jasadna teu meunang nyieun sorangan lain meunang mesen sorangan sanes kaing hoyong jeung sanes kaing besen jeung lain migawe sorangan otomatis kan sami sadaya deui damelan Gusti anu sami naon wae merekna nama tina pemahaman ngaji diri eta pangintennya akhirnya urang teh tafakur ieu kedah ka mana heula sok sanaos saur literasi mah kitu geuning kitunya akhirnya teh dipiwarang ka Linggayoni heula ari pepenakan mah tina transenden teh ka Gunung Payung heula ai secara faktual yang ada literasinya ini akhirnya mah di dieu we heula ngawitan numawi teras ka Gunung Payung gitu beres ti dieu teh samingon ti dieu teh teras jarah ka Gunung Payung pas ka dieu teh kan teu acan di saungan teu acan naon nganggo di tangga soacan teu acan masih kene model kieu jalanna teh panginten gurawes kieu aya trap batu-batu nah aya hubunganna teu Linggayoni tadi kan peninggalan Hindu ternyata dari literasi dengan nama Indihiang sendiri sangat kecamatan Indihiang sangat nah seperti umat akhirnya kan tidinya panginten simkuring ka Gunung Payung heula ye engke urang kadinya ka Gunung Payung heula nya di Gunung Payung we ngabuka dirinya teh aya Ibu Rama Gumulung Putih nya panginten di Gunung Payung lah simkuring ka papadonan kanggo ngarawat margi tos ditinggalkeun di Gunung Payung oge atos ditutup jalana sudah tos da anu ngaropea we di masyarakat di Gunung Payung teh akhirnya masih kuring teh tidinya penten kenging piwuruk sepuh kenging piwuruk sepuh gung agung pangadeganing salira sasatning agung penumaha agung prakla kuning kaagungan gumulungna kanu agung rek usaha deui cenah lamun hidup nu apa ka indung nu ipel apa ka ibu rek usaha deui dirawat lamun lain kudu apal ka simkuring teh nya akhirna mah simkuring teh ngarawat keun bae janten sakamampuan we akhirna teh ngarutinkeun we sasapu ternyata saur kuncen masyarakat dirinya sok aya rutin nyapu janten unggal sasi mulut bade sasi saum janten penduduk dinya ikut peduli kawit nama memang tos aya kawit nage secara turun temurun nanging tos kakak dikantunkeun lumayan dikantunkeun sekitar tos 10 tahun kalau abi teh urang mohon urang diaktifkan deui akhirnya simkuring sosialisasi mun teh masyarakat di ditu teh naroskeun eta cenah hampir unggal sasih lah gitunya aya Pak Agus sering ke Gunung Payung atau jantan rame jantan jadi sabiwir lemur gitu gitu kan akhirnya simkuring diulem lah ku kepala desa
ku apa aya ketua MUI na aya pagolonganana nya ngadugikeun sejarahna bahwa ieu teh di makam makam di Gunung Payun teh ieu dari sisi sudut pandang keislaman anak ieu, dari sisi adat budaya anak ieu, papagon tina sepuh anak ieu.